Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran akhlak nu salajengna nomor kalima adab berbicaranya. Tata krama ngobrol nomor kalima nyaeta kieu ya. Di mana-mana hadir ka hiji majelis, ka hiji tempat diuk, ka hiji riungan. Aya di mana we riunganana mah? Tuluy di eta riungan teh aya jalmi anu sepuh umurna saluhureun urang sepuh teh. Maka di mana-mana urang nyumpingan ka hiji majelis kitu, di eta majelis aya anu sepuh tibatan urang umurna, maka urang teh ulah miheulaan nyarios. Tapi kudu kumaha tuh? Kedah nu langkung sepuh heula naon? Nyarios teh. Nah, sama dengan urang teh eta teh menghargai jeung ngahormat ka anu geus sepuh, ka anu geus kolot, ka anu geus saluhureun umurna. Jadi budak kamari sore mah ulah naon? Ulah culangung kanu saha? Kanu jadi kolot, kanu geus umurna saluhureun urang. Kitu eta teh. Kudu ngahormat kanu naon teh? Kanu umurna geus kolot tibatan urang teh. Sabab aya hadis ma akrama sabun sayhon lisinnihi illa qayyadallahu lahu mayukrimuhu ila sinnih. Nu hartosna teu pati-pati pamuda ngamulyakeun ka sepuh karena yuswana, kajaba Allah bakal maparin kangge eta pamuda jalmi anu ngamulyakeun nalika manehanana geus kolot tuh. Jadi kitu cek Nabi, lamun deal sebagai anak muda ngahormat ka jalmi anu saluhureun umurna, maka Allah bakal manjangkeun umur deal, sehingga deal teh engke teh bakal kolot, bakal jadi aki-aki, engke teh deal teh bakal dihormat deui ku budak ngora. Aya kisah kapanan Sayyidina Ali teh bade salat berjamaah subuh ka masjid. Tartos imamna teh anu sok ngimaman salat subuh di masjid eta teh Kanjeng Nabi. Pek teh kieu ya. Bakatku ngahormat-hormat na Sayyidina Ali kanu jadi kolot teh ka jalmi anu geus kolot umurna tibatan anjeunna. Sayyidina Ali mah teu wantun miheulaan lempang ka anu naon? Umurna geus kolot. Padahal Sayyidina Ali teh bade salat berjamaah ka masjid dal. Ti bumi teh kieu ya, gidig semangat Sayyidina Ali teh. Mau berjamaah salat subuh. Nah, pas di perjalanan Sayyidina Ali teh bade nyiap aki-aki, padahal mah eta si aki-aki teh lain Islam agamana teh. Bakat ku ngahormat na Sayyidina Ali kanu jadi kolot, da alimeun miheulaan. Alimeun eta malaikat langsung naoneun, heraneun, kageteun malaikat ku akhlakna Sayyidina Ali, resepun we malaikat teh, sehingga Allah marentah ka malaikat takan Sayyidina Ali teh telatnya di perjalanan ka masjid teh da naon? Da Ali miheulaan lempangna si aki-aki anu lain Islam agamana teh. Atuh Sayyidina Ali teh bakal tinggalin salat berjamaah subuh teh. Nah, maka Allah marentah ka saha? Ka malaikat. Kan Nabi teh rukunya. Terang ruku.
nuju ngimaman subuh teh tahan Nabi Muhammad supaya naon terus ruku ditahan ku malaikat teh sehingga Nabi teh terus naon ruku tecangkeuleun da ditahan ku saha ku malaikat tuluy cek Allah teh malaikat yang nu hiji yang lain tahan panon poe sina ulah wakabijil jadi hari tama subuh teh panjang lila waktuna teh naon geuningan ya Allah cek malaikat teh eta Sayyidina Ali akhlakna alus ngahormat ka anu geus umurna kolot padahal lain Islam tetap dihormat ku Sayyidina Ali keun we eta Sayyidina Ali teh alimeun miheulaan lempangna eta aki belun tah keun we engke geus kira-kira deukeut ka masjid sok lepaskeun tina nahan ruku Kanjeng Nabi sehingga Nabi bisa cengkat deui sok malaikat lepaskeun panon poe sehingga panon poe teh sina terbit lamun Sayyidina Ali geus deukeut ka mas aya kisah kitu deh al aya komo lamun nu kolot umurna teh beragama Islam cacak jelema anu umurna geus kolot tibatan urang heg lain Islam agamana kudu dihormati komo lamun naon nu beragama Islam komo guru urang tah kitu kisahna teh nomor kagenep mah ke dijelaskeun